Unggal dinten teh kieu we hulang jentuh. Kadieu salah, kaditu salah. Dampak corona teh kieu geuning ngalumpuhkeun sadayana. Dugi ka diliburkan sakala oge 3 bulan. Hoyong dambal ieu teh ngabantosan apa sareng emak. Tapi dah kitu teh ya geuning. Bade ngalamar ka pabrik moal katampi. Da kengeng berita ti tatanggi anu kerja ge seueur anu di PHK akibat Covid. Komo deui ngalamar ka hotel mah moal ditampi. Nuju kieu mah hotel teh ngabutuhkeun tamu hanes karyawan. Ya Allah, mudah-mudahan apa sareng emak dipasihan kesehatan, dipasihan rezeki anu cekap kanggo nyumponan kebutuhan sadidinten ya Allah. Amin. Hapunten emak, apa abi acan tiasa ngabantosan. Tapi dah berusaha maatos. Naroskeun lowongan pada melan kanu sani. Duh Gusti, mudah-mudahan pandemi ieu teh rengsek. Tin. Put. Kunaon asa tarik kitu ngahulang teh? Teu naon, Put. Daripada ngahulang mah mending ngiring hayu ka kaler, ngadulang layangan sareng barudak. Ah moal Put mangga we. Nya atuh Tin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lahan wae ngadu urang euy ah. Oh bakat ngadu layangan maneh mah. Bae atuh set teh geus we cicing ciga urang, kaideng-hideng beungeut teh atuh hiburan set teh. Maneh mah daripada maneh ngaduh henteu cicing we hayo daang banget mah hideung. Anjing. Main fisik wae maneh mah daripada mainkeun perasaan set teh. Anjing bae. Geus lah aing ngakaduh heula. Anjing. Ku aing di jailan set tingalikeun. Semangatnya melinaan sih mah ieu keur teh. Jodoh. Baper. Teri pambelikeun teh gelas 2 lah. Papanasan jadi haus kieu euy. Hadirkeun. Amat satong milk di titah teh. Milk maneh mah. Rehat. Udah jauh masih kekeng teh. Set, tekekei. Ya. Bade meser naon? Sok Tri, bade meser naon? Aduh, sia. Mulai naonnya tadi teh? Ieu mah hilapan kumaha bade meser naon? Mikiran naon atuh Tri? Mikiran eceng? Ah, si teteh mah abi mah tara eceng-ecengan. Janten kaping saberhasil ieu teh lebet sakola teh. Teu terang atuh Angel, ieu teh masih simpang siur beritana, janten teu terang iraha lebet sakolana ge. Kakak rada abi mah seumur-umur ngalaman kondisi sapertos kieu. Nuhun sami da abi oge Angel, malahan mah sanes arurang wae seluruh dunia nu ngaruaskeun pandemi kieu teh. Nya mudah-mudahan we di balik pandemi ieu teh seueur hikmahna, da urang mah teu terang kumaha rencana Allah ka payuna. Urang mah mung tiasa ngadoa we nu terbaik kanggo negeri tercinta ieu, sareng mudah-mudahan dipaparin kasehatan, dipaparin kasalamatan, sareng ditebihkeun tina wabah ieu. Amin. Amin. Mohon sia ku ayana pandemi ieu teh nyanak dampak anu ageng pisan kanggo urang sadayana. Sapertos masjid-masjid di daerah sanes contona tos dilarang sholat soalna virus ieu mah enggal pisan nyebarna. Jadi urang teh disarankeun kedah ulah berkerumun, kedah jaga jarak saurna teh. Tah malahan mah anu damel oge seueur anu dirumahkeun ayeuna teh. Sareng nuju usaha mah ayeuna teh ngeluh penjualan barang menurun pisan ku ayeuna pandemi ieu. Duh karunya. Mun Angel kudu diuji urang sadayana teh. Tapi da abdi mah percanten, soalna setiap kesusahan teh sok berdampingan sareng kemudahan.
eta mah urang mah we nu kedah tiasa bersyukur teu kaeng seueur ngeluh. Contonanya abi dinten ayeuna teu gaduh pulsa, teu gaduh kuota, tapi boa dinten enjing mah Allah teh masihan milih ka sepuh abi kanggo mesan kuota sareng pulsa. Soalna esok hari ge punya kesulitanna masing-masing. Intina mah kita kedah mensyukuri we hari ieu heula. Soalna pami urang tiasa mensyukuri hal-hal anu kecil, urang ge bakal tiasa mensyukuri hal-hal anu besar. Gitu Angel. Mohon sih laras pisan. Abi euy heulanya tos siang. Nuhun siap Angel. Kayak pami gaduh info lebet sekolah wartosan abinya. Nuhun siap. Angel ih kopi heula. Oh, mohon ata abi yang ieu nya. Sok, cing satunya naon? Hiji ieu tomat, sapi sareng acuk. Kade Angel. Duh, Gusti teh meuli gerah hati gerah body lihat mantan dengan si dia. Ih, mah butuh minuman anu seger-seger. Jajan lah ke warung. Teh pesan minuman. Mangga sih, Mbak. Tri, tujuh naon? Sil, iya bade meser naon dari piwarang ku Sopi. Ih, nah atuh hilapan kitu di piwarang teh. Nah emang di mana kitu Sopina? Itu di kalian nuju main layangan. Di titah mali gelasan meureun tadi teh aduh lila. Hese eta jadi host eta. Sok tah milihan nu mana? Sabarahaan ya teh. 5.000. Ah, si teteh mah mal-mal teuing 10.002 weh. Embong ah yang 5.000 hiji. Ah, pokoknya mah 10.002 weh. 5.000 hiji. 10.2 weh. 5.000 hiji. Ah, 10.002 weh. Ah sok bawa we ah. Sok atuh. Yo. Teh, Teh receh kanu permenkeun? permenkeun weh. Ieu permen ieu weh. Mangga. Kirang. Kirang, oh kirang. Nu ieu we tah. Nu ieu nu alit. Oh, nalit teh hiji weh. Hiji. Mun. Oh, mun. Tehnya sabaraha? 1.000. Ya teh atasna. Yang dapat atasna ngopi minumanna terus Sambung. Sil, bade ngiring mah ka kaler sareng barudak ka layangan. Salim panas Tri. Da aya nu ius di ten Mang Ujang. Ayo atuh tapi sakada banyak. Mun we hayu. Aduh, budak zaman ayeuna lalimpeurang, loba mabok kitu. Kersakeun. Si codok lila luka panas kurang menegak. Jauhan atuh ai ngadu teh. Sok lah dagoan, angin. Ya dipegatkeun. Serius. Di mana aku bajai luak hae? Halah orang mah teu jahit saya teh peda aya nu nyelapna untuk urang digesek penuh. Saya teh megatkeun. Ayo we ngadu layangan semua korong mah huntu. Bae, buset teh. Kitu sideng. Ayo. Geuleuh aing mah mun nitah si Tri sok lila wae. Sieun datang penyakit pikuna aing menjaga geus haus. Yang sabar lur. Curiga ka Alfamart aing ieu meulina. Keun bae atuh. Haling ah urang ngadu deui. Si kapanas sakitu banget geus habuk teh. Atuh teh ieu mungkin loba lawanna. Si habuk. Sia anger lila barang beli teh. Poho deui tadi teh sop. Si Robi. Ah, si madas. Cik mana cai teh? Cai naon ieu? Ini kaden meuli naon? Si jodoh kaden meuli gelasan. Da teh kekena oge mikeun oge gelas. Teh gelas. Aduh. Aing teh nya balik deui hayang cai aing mah haus teh Sia. Marupa dah si itu mah. Sofi. Salik sih. Ih Dina, menit aya ka panas. Iya nuju berjemur. Meh rada eksotis gitu kulit. Eksotis. Maneh mah lain eksotis, teh genteul. Sakitu warna kulit geus habuk teh.
Ah, jing mah kena fisik wae. Nah sok itu mah layangan teh anu hideungan. Mana? Itu. Oh, itu. Heeh. Itu mah tukang ngabandangan layangan. Jadi si kenur teh dikawatan terus dipalastikan. Oh gitu. Ah, dasar barudak eta mah alim capek. Jadi ngadambal kawat kanggo ngabandangan layangan. Eta mah taya tantangan. Ngadu layangan mah ibaratkeun hubungan percintaan sok menurut abi mah. Tuh, ieu mah percintaan wae barudak senja. Cik kumaha hoyong ngadangu. Kieu nya sok. Mun sok. Kenur sareng layangan teh ibaratkan sepasang kekasih. Kenur anu janten pamagetna, layangan anu janten istrina. Sareng kieu nu penting heula namanya Naon anu pentingna teh? niat. Niat teh ibaratkeun angin. Pami Sopi teu gaduh niat, sami halna sapertos Sopi ngadulang layangan tapi teu nganggo kenur. Ayeuna tali kantong layangan teh kedah ditalian upami bade diapungkeun teh. Laresnya. Terus. Tali teh ibaratkeun kejujuran sareng kepercayaan. Janten orang teh kedah mageuh eta nalian layangan teh sareng kedah kuat supados naon? Supados layanganna teu gampil lesot gitu. Sami sareng hubungan, upami urang kirang percaya ka pasangan sareng kirang jujur ka pasangan, nya paminten hubungan eta teh moalami. Terus. Ih, Sopi mah terus we sapertos tukang parkir terus-terusan. Emang tukang parkir abi mah. Bade atuh Sopi parkirkeun hatena di hate abi. Ka mana aya ieu? Teu ka mana-mana abi mah aya we di dieu. Dasar Sopi mah. Terus atuh lanjutkeun naon deui? Ayeuna nu intina nya sok pas pertama kali diapungkeun eta layangan teh sapertos ngabangun suatu komitmen dina hubungan. Nya sami we urang teh kedah tiasa nyandak hubungan eta teh ka jenjang anu lebih tinggi nyaeta pernikahan. Sami sareng layangan urang teh kedah tiasa ngahiburkeun layangan teh jauh ka luhur gitu. Yeuh sok urang teh kedah tiasa nyandakna sareng urang teh kedah tiasa nyaimbangkeun upami layangan itu teh berat sabelah. Ayeuna nu terakhir ya sok. Anu terakhir? Panjang oge geuning siloka tentang layang-layang teh. Nya menurut abi mah kitu nu katinggalna. Sareng anu terakhir musuh. Kana layangan teh sok diadukeun sareng musuhna. Muhun. Musuh teh tiasa diibaratkeun sareng masalah, tapi musuh oge tiasa diibaratkeun sareng orang ketiga. Sebisa mungkin orang teh ulang ngahindar tina masalah eta, tapi eta mah urangna nu kedah tiasa ngendalikeun keadaan upami masalah eta dongkap. Nya pokona mah sakumaha rumitna masalah urang teh kedah ngahadapi teu kayak ngahindar. Nya lamun urang pami tiasa nyandak sareng tiasa nyelesaikeun masalahna, nya kemungkinan weh eta teh bakalan sapertos layangan anu hiber jauh anteng di luhur. Tapi sabalikna pami urang teu tiasa nyandak sareng teu tiasa nyelesaikeun masalah, nya kemungkinan besar oge bakal sapertos layangan pegat teh namina. Saatos pegat, tah tos pegat teh biasana mah sok seueur anu nikah hoyong. Sok di naon anu tadi nu hideung teh? Anu hideung teh itu meureun tuh raraina dina. Takain kitu. Tadi anu aya cirian geuningan. Oh, layangan bandangan. Tah eta biasa nama pami tes pegat mah sok di bandangan kudu sararanes nya diberi kue ka mana wae hiberna eta layangan sami wae sapertos istri kumaha pami tos pepegatan sareng pasangan mah biasana masuk seueur anu ngantosan seueur anu nikah hoyong pokona mah sareng seueur oge anu bade ngajakan hiber. Abi mah teu kaemutan kadinya geuning naon siloka layangan teh rumit gitu. Ya sob. Naon ieu jodoh? Aing mah tita meuli teh gelas. Anger maneh mah kita teh can pernah eucereug. Kan sarua, nu penting mah aya teh jeung gelasna.